kage sadayana anu masih stay di channel ieu, anu masih setia di channel ieu, tong hilap subscribe na anu teu acan subscribe. Ya. Komen kekirangan di tim kami naon wae gitu. Ya. Termasuk kuring pribadi. Jadi mohon dimaklum. Nah iyalah keur belajar berkarya cerita nama supados tiasa ngahibur kasadayana mah di dieu. Janten ayeuna kuring aduh hampura itu mata terada penuh sebenarnya ngahaja ngarekam nate emang tengah penting lantaran lamun berang mah rame pisan di dieu, rame ku barudak leutik gitu. Wah ku bebenye teh gandeng, jadi moal bisa weh satenang kieu teh. Nya geus lanjut lah ke carita selanjutna. Carita tentang hiji karyawan nya ngaranna teh si Maya, orang lembur. Si Maya teh gawe di kota, gawe sebagai kantoran, sebagai administrasi lah pokoknya mah gawe nate di kantor nya di hareupeun laptop gawe nate. Jadi si Maya ieu teh kurang leuwih geus aya 2 bulan ya, erek menuju ke 2 bulan lah kurang lebih segitu gawe di dieu teh ya. Jadi masih kene masa-masa training sebenarnya masih Maya teh. Nah hiji waktu si Maya ieu teh menang gawean anu loba, jadi daek teu daek si Maya kudu lembur, manehna geus 2 poe. Jadi dicerita ieu teh ka 2 poena si Maya lembur. Sebelum asup ka carita ieu kuring ngajelaskeun heula atau nganerangkeun heula tentang kondisi kantorna si Maya. Kondisi kantorna si Maya ieu teh aya terletak di lantai 3. Ejeung si gedung ieu teh gedung anu bangunanna bangunan lila. Bisa dibilang gedung ieu gedung anu peninggalan Belanda. Gedung anu dipertahankeun bangunanana. Struktural bangunan nanti dipertahankan ku si pemerintah daerah setempat teh. Nah, balik deh ke si Maya. Si Maya teh harita poe kadua lembur. Daek teh daek manehna kudu mereskeun. Sabenerna bisa wae pagaweanna dibawa ka imah. Jadi si Maya teh geus kadua poena manehna teh gawe lembur. Daek teh daek kudu mereskeun eta pagawean. Bisa wae pagaweanna dibawa ka kosanana. Tapi loba dokumen-dokumen anu rentan leungit. Akhirna si Maya mau ngambil resiko cerita si Maya. Enggeus lah orang mending ngagawean di kantor gitu. Iya poe kadua enggeus nepi ka jam 8. Si Maya masih kene ngedekul di hareupeun laptop. Keur fokus ngedekul di hareupeun laptop, ieu si Maya ngadenge suara anu ceurik. Suarana teh jauh. Kadengena teh nya jiga nu jauh. Rada aneh si Maya ieu. Ieu saha anu ceurik sebenarnya. Tapi suaranya jauh, ipis gitu suarana teh. Anggeus pokeun si Maya. Fokus deui ka layar laptop teh. Tik bari nginput data jiga teh. Kadenge deui manehna teh. Nu ceurik eta teh. Awewe suara ceurik namanya awewe. Gitu ceurik. Penasaran lah si Maya teh.
iya saan cerik gitu kan. Nah tidinya mana teh sebenarnya mah teu ngeh posisi jam sabaraha-sabaraha teh. Cuman karena ngedengi anu cerik eta, manehanana langsung nempo jam, geuning geus jam 9. Aya keneh nu lembur gitu. Ngingkik we keluar, keluar ruangan teh. Posisinya teh kan lorong gitu kan. Lorong-lorong juga kantor-kantor. Nyari keluar ruangan teh. Di juru aya siga awewe jelema gitu nya. Bentukna awewe, dedegana mah awewe gitu kan. Tapi anu kaciri ku si Maya mah ngan bayangan gitu siga siluet. Karena posisi henteu caang, posisi ngan remang-remang harita teh, caang teh nya posisi ngan remang-remang. Perhatikeun si Maya. Saha eta nu ceurik cenah nya. Awalnya gue rasa aneh, mikirnya masih jelema gitu nya, masih jelema we. Dah selama sebulan atau didinya emang henteu aneh-aneh gitu, eueuh perasaan nu aneh-aneh lah. Toh kamari oge manehanana lembur aman-aman wae gitu maksudna teh. Kumaha teh bari difokuskeun kitu nya, rek disampeurkeun. Cuman beki dieu, beki ipis leungit we. Tidinya manehanana rada aneh. Aya kecurigaan harita teh. Alah eta naon cenah. Geus teh buru-buru manehna teh nya ka meja gaweana teh manehna teh. Nuruskeun da kagok saeutik teh. Aya deui suara curik deui curik awewe. Ipis suarana teh. Tidinya maneh aya kasieun. Lipatkeun laptop teh pareuman. Buru-buru we ngigik turun ke handap. Walaupun pebalata keneh si teh. Diberesan anu sabisa-bisana gitulah nya. Ngigik gue balik ka kosana teh. Singkat cerita isuk-isukna ini ke kantor deui kan. Nah, esuk-esukna teh saacan naik ka ruanganna manehanana teh ngobrol jeung salah sahiji security. Nyata si Pak Ahmad ngaranna teh. Ngobrol. Pak, ya, pagi Neng, si Pak Ahmad teh. Ngadeketan wesnya si Maya ieu teh. Si Maya teh ngadeketan, ngobrol basa-basi lah gitu. Apa? Geus itu teh. Pak, tos lami di dieu, cenah cek si Maya teh. Tos Neng, abi mah tos lami di dieu puluhan tahun, cenah. Karasan kan bumi dipengker, cenah. Imah si Pak Ahmad teh di tukangan gedung eta. Gitu. Jadi warga setempat sebenarnya si Pak Ahmad teh. Oh gitu, ari ieu teh kapungkurna tilas naon cenah. Cek si Maya teh. Cek si Pak Ahmad teh. Kapungkur mah ieu teh mimitina tilas rumah sakit. Kadieukeun mah kantor terus tahu cuman nu gentos nah anu nyewana teh gitu kan. Ai kapungkurna pisan mah tilas rumah sakit ieu teh. Gitu cek teh. Terus nya ngobrol duana teh da singkat. Ayeuna si Maya teh naik deui ka luhur. Ka kantorna, ka ruanganna harita isuk-isuk teh. Set gawe lah deui seperti biasa nya. Da can beres eta gawean teh loba keneh gitu kan. Geus itu teh. Waktu geus bubaran, singkat cerita waktu geus bubaran, geus waktuna balalik normal gitu kan. Tapi si Maya ngarasa pagaweanna teh masih can beres. Saeutik deui lah. Secara estimasi manehanana mikir bahwa ieu poe ieu sakali lembur deui pagawean bakal beres gitu kan. Akhirna maksakeun mengingat manehanana sabenerna mah
budak anyarnya jadi daek gitu kan ke masa training daek kudu tepat waktu gitu untuk sampai gaweana dingke-engke gawe lah deh mana ya tak ketik harapan laptop teh posisi nggak sunyi sebeting lewati maghrib lewati isya itu kan kejadian tuh kamari sugan diinget ente karena memang bener-bener fokus ke pagaweana gitu kan sih Maya. Terlila ada yang ngedayana suara nu cerik ayeuna mah suara nu cerik teh deket hihi tapi semakin jauh semakin leungit suara teh gitu deh kan semuanya teh astagfirullah semua cus meringkak orang gue meringkak ya meringkak si Maya teh aya kasiun soalnya kamari anehnya aya kasiun si Maya bari geus teu puguh manehna gawe teh nya erek balik moal beres si gawean erek diteruskeun teu puguh gitu kan aduh manikeun eta teh bari babacaan ketik bari babacaan lantaran suarana teh ada geus eueuh maksudna teh geus ada jauh suarana tadi pikirna meureun suarana geus leungit ngajauhan padahal kan mitos nama lain gitu nya trak cenah aya suara ya harapan teh kan posisinya teh meja gitunya ngajajar di ujung teh aya meja meja kerja gitu di ujung soal lampu anu nganuhurungan sebagian kan aya di kantor kabayang lah nya loba lampu gitu kan tapi beberapa di pareman gitu jadi hanya sekitar manehanana paling beberapa lampu lah ngurung otomatis ningali ka ditu kan rada remang ya ningali ka meja itu aya suara ngagertak gitu kan suara barang ngagerak gitu kan fokus ke itu mah ditilik kemana aya anu diu di meja babaturan teh di meja anu kosong teh di ujung teh anu keur diu kitu si goreng anu keur kamari ditingali di lorong tuh masih berbentuk siluet tuh manehna ruas masih teh dibobokeun manehna teh ningali kan laptop kieu jika nu ningali kana laptop padahal embung ningali ka ditu gitu kan padahal kasieun gitu embung ningali ka ditu mana teh teu bisa nanaon gitu kan bacaan beki dia jika nu maju si awewe eta teh si makhluk eta teh awewe teh ieuna ngabuukna hadap jika kuntilanak lah gitunya lamun dieukeun mah tapi si Maya di dieu teu nerangkeun bahwa eta makhluk naon tapi kurang lebih ketika dijelaskan si Maya ngajelaskeun eta juga kuntilanak gitu kan bagi dia tuh bagaimana fokus ka dieu ka ciri ku juru panon teh jika nu deket beki jelas beki manehna teh begitu bisa gerak si Maya teh tuh bisa gerak beki kaku nah nu dirasa manehna teh sirahna teh jiga anu sing sireumeuan tiis gitunya jiga anu sing sireumeuan tiis tidinya lep tidinya si Maya teh inget naon dina carita ieu teh inget aya di pos security jeung si Pak Ahmad jeung hiji deui babaturan si Pak Ahmad maksudna teh keur aya di pos security di sofa gitu sofa butut si Maya teh cerita nate hudang si Maya teh kaget kan tiba-tiba aya di pos gitu kan
Pas itu teh ditanyalah ke si Pak Ahmad teh diberi minum gitu kan, sok tenang kunaon kecapean cek si Pak Ahmad teh, kunaon kecapean neng gitu kan. Cing si Maya teh kieu rada stabil awak nah kakarek daek nyarita gitu. Nuhun Pak, cenah tadi abdi teh cenah ningali kieu dicaritakeun deui pokona mah. Walah cenah cek si Pak Ahmad teh, sebenarnya si Pak Ahmad teh nyaho sebenarnya mah kan. Sebenarnya si Pak Ahmad teh nyaho gitu maksudna teh. Karena mungkin si Pak Ahmad lebih tahu gitu daerah dinya kumaha. Nya neng cenah. Tadi teh enggeus atos jam 11 gitu kan, neng teh turun-turun. Masih ku bapak teh dikontrol gitu kan, kaluhur teh dicek. Ternyata neng teh geus ngagoler gitu nya, akhirnya geus pingsan meureun harita teh. Dibawa emang geus Pak Ahmad teh gitu. Ternyata si ngoreng ya memang ningali nu kitu tuh. Si Pak Ahmad teh meureun nya sabenerna mah nya akhirnya diceritakan teh sababaraha poe ka tukangna gitu setelah kejadian si Maya ya pingsan gitu kan pas mimiti mah nyaritakeunna tentang rumah sakit Hungkul gitu kan. Ternyata memang daerah si gedung eta teh baheulana urut rumah sakit jiwa